Capek nih, Mel. Ya. Wah, iya nih, coba puasa. Gitu. Emang di mana di kemana? Nya eta. Orang Yohan tuh Samsu lah itu tuh. Puasa tuh. Puasa ini. Ya. 3 jamu. Masak gue lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allah. Waalaikumsalam. Aduh. Nah, itu di mana itu? Iya, abdi. Oh, gini kita sih kan sok biasa panggil di hanap kan kayak anu Carinya di Lebak itu. Itu yang pada iskeun ieu baju ragan cau teh. baju ragan cau. Nya kebonan kali dia nih, tapi duka belah mana ya teh? Ya teh baju ragan cau teh pada asa bekerja ge dia teh saha namina? Iya, Bah Acuy. Oh, bacoy. Oh, terakhir sekali kunci tebi atuh. Oh, mesti tebi. Aya 8 kilo deui. Oh, ya na kali itu. Da sakun mah ka dia teh. Oh, nya kitu nganggo ojek gitu. Oh, ya aduh eta mah bener ngajailin. Ngajailan. Itulah gagah abah ka dia teh. Atunya atuh nuhun ya. Oh, Ustaz. Kayak teh puasa deui nya. Ya, aduh. Syukur atuh puasa keneh. Alhamdulillah masih puasa. Kuliah dia teh tuh istirahat terus ngarit teh. Oh, nya. Atunya. Kita lanjutkan kapan ditunya? Oh, nya tuh. Manganya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singgur kasalamatnya aja berhasil. Alhamdulillah itu Pak Ustaz. Ustaz sayang. Aduh, Pak Ustaz. Ya kita masuk ke singgur kasalamatnya doa. Udah terang abi mah Ustaz ya. Ya. Ada itu batas biasa gitu. Oh, mun. Sok ada minta rokok kan itu. Ada non ya Pak Ustaz ya. Kelihatannya Nya 8 kilo tah. Astagfirullah. Oh ya anda we. Lanjut. Ayo nya Pak Ustaz ya. Ya, Ustaznya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya maaf saya kurang lagi masih jauh ya perjalanan teh ya. Aduh ampun. Jam sabaraha ieu teh jam? Aya jam lohor can. Kan. Atuh jam lohor mah ieu non teh waktuna salatnya. Lu lohor mah. Atuh, waktu lempangan ka gunung. Nah, sia teh lohor mah nyebutkeun waktuna lempangan naon maksudna? Kan ayeuna keur lempangan ka gunung. Bener. Pinter mana jang euy? Jawabna mah. Ya ilah anak zaman now. Zaman now tau naon teh hartina jang? Zaman sekarang gitu loh. Heeh, kan we ayo lah. Teruskeun. Zaman sekarang zaman now hayo buru. Wah, juga ganti teh. Tahu belum? Lain samangka eta mah tuh. Jeruk purut, jeruk bali teh. Pak, kan di mana sok? Heulah teh pasti. Puasa. Nya, segala segala. Lah ini dia. Tuh kita tidur gitu, bata. Maka. Bali. Jeung Bali. Ngarang sia mah eta dibawa. Alus. Bawa. Oh, itu. Hayu buri ditu. Aya teh badogna. Oh, dia nama di dia. Dina nya ieu itu. Cukup mana? Ngiwan lah eta. Lumayan tah. Ayo, jang kurang nyebang lah saung ah. Udah, abang mah panas. Yuk, ayo. Hebat kamu lagi. Saung ieu ulah salah, jang ieu teh. Geunaheun tiis deh. Pan abah teh jang sok ieu lamun niis teh ngaleksakeun kebon cau, kebon awi teh di dieu jang abah teh. Hebat euy, Bah. Edun. Ah lumayan jang ieu doh. Nyata pan ibah persiapan abah ke geus kolot. Ah pan inju-inju abah ieu nu ngolah ieu teh.
Jadi aya kaharupna ulah polos teuing lah gitu. Abah malah bang ngomong kiloan atau dia kidinya Oh sok ieu teh. Maneh kireun ka gunung. Lain Abah rek nanya ieu teh. Maneh kireun ka gunung. Pan puasa ari maneh puasa. yang jelas atuh bah itu pan bulan puasa. Tapi halus maneh jang euy. Tapi kuat ente ka waktu buka burit. Wah di sana. Wah, hebat gitu. Emang geus diksakeun cing, itu negara we. Arayan teu gitu nggaweuna barudak mah. Nah makanya nita ka urang pan urang mah puasa. Abah we ah. Pan abah mah teh geus kolot teu kaduga di jalan oge. Dasar aki-aki di mulut. Coba eta. Ampun kakuat oge. Ayo cut, timah boga 7 siki nu kieu wah, tieur dina teh. Wah, bedog teh. Kumaha masek na tuh ieu? Puasa teh maneh. Puasa apa mana pugu ke dia teh capek 8 kilo 3 jam atau udah tambah 4 menit 4 detik sekian dan terima kasih. Gesan geudeuna. Itu cuma geus eta ieu. Itu ke heula ieu. Ieu kumaha ieu? Sukana. Ieu. Pakai dulu. Biasa nama lamun masak jeruk masuk di kieu tah. Di mana yang jeruk beureun sama Imas Samangka. Samangka kumaha meusina? Anu Samangka mah di kieu. Oh coba digogos. Gogos coba sok gogos. Gogos teh nyotak gitu gegelan. Pen puasa. Kumaha tuh? Itu toko haus. Tapi puasa itu bingung itu kumaha ieu. Coba hayang masak ieu deh. Yang nginum nu kieu, yang nginum yang dar kieu teh. Kieu maneh mah. Seru. On tetep pak. Itu tinggal itu jauh. Oh jauh. Jauh. Naon? Aing belagu. Tuh, itu aya 2 jauhna. Hiji. Pan ieu jauh hiji tuh nih. Itu na tuh. Naon? Naon ngaranna teh teh. Aidahan nama itu nih loba lain 2, hiji 2 3 tuh. Eta mah dahan. Naon mana teu pare ngawang teh. Itu 2. Naon 2 we. Eta geuning anu panjang 2 tuh. Panjang. Tempo tuh. Kedua ieu panjang mendahan tuh 2. Isi bener ngawang teh. Ngaranna teh. Naon? Tangkalna 2, tangkal. Astagfirullah hiji. Naon ngaranna teh? Batang. Duanya. Oh, eta mah. Hiji. 2. Tempo Mana? itu tangkalan tempo. Nya, Cak. 2 runtuy. Runtuy. Eta nyaho, eta ditu nyaho. Oh, deui. 2 runtuy nya. Amin bener. Oh, 2 tangkal 1 ruy. 2 turuy satangkal blegug. Alus euy. Aneh. Ayo teh cowna. Cowok pisang. Atuh cowok pisang sih teh. Ani yeuna mah ka mana juntangna? Juntang nih jadi sosok kayak juntang caun. Jantung blegug. Diganti di wae. Mana nu dieu Puasa efek puasa haus. ieu lamun geus azan mana nya. Ancen kuna naon 2 kieu mah satu. Tapi ieu halus ieu bener jadi istilah nama. Jadi aya 2 we 2 tubuh gitu. Jadi ieu teh teng naon sejarahna teu ara lapal itu nang jadi 2 kieu. Eta dinama kembar siam cuman meureun. Nyan kitu. Juga nama kembar siam. Oh, ieu halus ieu engke eta mau HP teh. Keur naon? Soto. Paling kene bawa jeung tangkalna. Ngerusak gitu mah. Ieu mah puguh dipoto. Kita bisa panai nama zaman mah di sosmed gitu dikirimkeun di sare-sare nih. Udah boroning boga HP aing mah. Dahar oge geus hese. Panas itu ieu mah kudu dieukeun disumputin. Mungkin bisa teu nyaon ku batu. Aus.
asa tegena. Iya. Hidup. Dari langsung ibu bulu. Bulu dari langsung. Kok kena tiarap wae tiarap pengen balik berbaris di cuma langsung. Bulu bagus. Bulu naon? Burung. Maaf. Naon kita bieu. Itu lebih naon ieu da. Ieu teh tangkalan teh da parendek kitu. Coba kita. Itu naon itu tuh rasakan tuh. Tuh. Siap. Mau pengaruh tina tangkal ieu sia domel. Ari sama main bawa wae deh. Ada mana dah ini? Nah, udah gara-gara lo tadi disebut sebar siam segala di. Pan dua ambil ngarang-ngarang sebar siam kita dua ambil identik nah ya. Sudah asa kaledek cepat teh. Ampun dah kumaha bae tengah tahan urang. Ampun bah. Cuma aja. Ampun abah. Aduh, itu kemana? Itu tenang ya, tuh yang disakuin gawe teh. Ampun abah. Aisyah kena haun itu hai. Aduh, kata abah, juragan. Juragan tulungan juragan. Jangan tulungan tuh tadi itu ayam itu. Naon itu? Iya, rasakan tadi di situ. Rasakan di mana sih teh? Di si gua naon oge. Jeung eta maneh gagabah di cicing di tempat cowok ieu. Naon kitu, Mbah? Aduh, astagfirullahaladzim. Maneh teh nyaho. Mah Itu cau karamat. tuh. Gagabah maneh. Selamat kumaha itu, Bah? Karamat lamun cek kolot baheula mah pan giring ikanna ku maneh. Cau teh bedana jeung sediannya. Ieu mah satangka dua turuy. Apa teh? Apa saya tanggal 2 turunnya mah ada tadi geus diomongkeun. Aneh kok gitu. Tah, Tuh, da tadi teh pas nempo teh ningali teh jauh teh jiga dua tangka saturuinya jauh teh. lain dua tangkal satu ruy belegu, Naon? satangkal dua turuy. Ya, Mantap di teh cenah ge cek sieu mah siam kembaran kieu teh cenah ge. Marsiam. Kok kembar siam? Langsung we itu aya itu. Aya naon? Anu gebrek-gebrek jeung. Oh, ada emang salah kuring sih gitu duaan. Tuh, ngalah ieu samangka. Mana coba sama kak? Lain sama kasih teh teman. Jangan kembali. Coba cokot ke Samangka aku pokok oge. Tah yo bah, samangka udah menjenang ngeunah ti anak jeruk purut. Kehet jeruk purut sakrina udah leutik beureun jeruk purut mah. Ari oge jeruk jauh asali nih nganu supaya di dalam urang teh jeruk asali. Menges, tong diperebutkeun. Wah, tiga gara mana sih? Body nuai. Oh, mana sih ngajak? Ieu. Nyaho teu maneh anu kieu. Naon? Jeruk Bali. Ya samangka ke jeruk Bali gua tadi. Naon naon? Ieu teh lamun cek kolot baheula mah anu disebut bernuk teh nu kieu lain sawangka lain jeruk purut ontohon. Ieu teh bernuk. Berenuk kenal. Heuh, bernuk we bernuk. Berenuk mah anu sok dina tatakalan nih teterekelan. Beru, babu, Oh, ngeunah ba eta mah berenuk maning aya lamun eta ba eta berenuk. Jeung mie nih campuran nih sayur-sayur toge nih jeung cacim nih. baso beranat belegug eta mah lain berenuk menipa jauh-jauh sia teh kana baso jeung berenuk astagfirullahaladzim. Pikiran teh bang kena tawi. Maklum Nah, nu nyakotan nu di alarna di teh saha curang ge samangka. tah itu wah dikamanakeun ye ubar itu Bernaon ieu bah? menurut panalungtikan Dr. Tatang Sudarma. Heueuh mah nyaho maneh mah lah pokona mah Tatang urang dayeuh uhur dayeuh kolot Kumaha cenah? heuh ieu teh manfaat ieu teh manfaat lain Mang Oding belegug si Mang Oding na manfaat ieu teh Kupat teh jang. naon Khasiatna? khasiatna teh aya anu naon boga penyakit naon disebutna kita Tiper. paru-paru tah bisa oge paru-paru jeung naon Jerawat. lambung lah itu Roromehan.
Wah, ayo romer untuk kudu kieu. Kunaon atuh? Gasrok. Gasok we tah itu mentok ulah di kemana-manakeun. Iya. Oh, mentok alus. Yang banget halus teh bah. Ngomong kan dibuka. Pas. Tadi nama kayak ka urang ngeungeunangan enggak sih kurang ti heula. Banget ya. Bisa ya karena beungeutkeun ge ida ieu diparut dan ku parang tah. Parang kana beungeut maneh keunaan. Leuwih manfaatna ieu tah. Cau ulah gagabah ieu cau teh. Kamari arek ditegulan ku hiji kemang satangkal. Mahal ya cau hargana. Baraha. Oh, semua kabeli. Kamari gitu kan yang ieu nya kemang satangkal. Geus kemang satangkal. Kemang eta teh kemang naon? Teuing mana satangkal kemangna. Ngentang satar urang ku nomok dina duitna. Lagu tuh eta mah kumaha juragan teh. Tuh eta mah meuli taneuh. Oh, itu intina mah. Pokona mah aduh aing mah maneh teh tah garawe. Ieu teh gawe teh sabeuna mah geus bebeunangan lembang mah. Kok lembang mah Ada capek banget kapan itu puasa mun ngrumasakeun da cek juragan ning deukeut padahal mah teh nya pun 8 kilo deui. Astagfirullah teh kumaha eta jalan. sumpah. Anu gua anu intina malah. Puasa puasa bae. Oh ya coba anu non pokolasakan. Kumaha jang intina teh pokolasakan teh. Naon si Sirian di mana teh? Kurang teh genah hati ya. Mana teh nu ngajailana mana? Iya da cek aing mah ngajailan. Sasaeutik. Ah, sianya. Batak ari kagungan tonggo deui.